Saung Angklung Ujo mangrupikeun tempat pikeun pagelaran. Diadegeun dina taun 1860 ku Ujo ngalagena sareng istrina Uum Sumiati kalayan pandangan pikeun ngalestarikeun sareng ngabetakeun seni budaya tradisional Sunda. Lian ti pagelaran rutin unggal sore, Saung Angklung Ujo parantos sababaraha kali nunjukeun acara-acara khusus dilaksanakeun di enjing atanapi siang. Rupa-rupa produk musik awit tradisional sapertos angklung, arumba, calung, sareng anu sanesna dilakukeun sareng dijual ka masyarakat umum. Saung Angklung Ujo oge sok ngayakeun pertunjukan pikeun ngahibur masyarakat, oge pikeun ngamumule cinta kana budaya Sunda. Pertunjukan Bambu Saung Angklung Ujo. Demonstrasi wayang. Wayang golek ka Sunda nyaeta pamentasan sandiwara wayang anu dinyarupaan awak manusia jeung kawasna. Nu awalna sering jadi tontonan bagian ti upacara adat sapertos maruat, upacara sababaraha desa nu dilakonan ku dayang. Thank you very much for Sunda. Ada sabaraha bos? $2.500. Lain buka dolar di mana? Dolar Semarang. Punten. Iya. Helaran. Helaran dipaenkeun kanggo ngiringan upacara sunatan sareng upacara panen padi. Pertunjukan tari tradisional. Saung Ujo aya cuplikan ti pola tarian klasik topeng Kandaga nyaeta tari gaya parahyangan nu nyaritakeun Ratu Kencana Wungu diudag-udag ku Prabu Menak Jingga. Angklung Alit. Aya pagelaran angklung-angklung alit anu tiasa diangge jang hiasan, tapi tiasa oge dipaenkeun ku nyanyian-nyanyian. Arumba. Arumba nyaeta alat musik tradisional anu dijieun tina awi bertangga nada diatonis. Arumba nyaeta singkatan tina A nyaeta alunan, rum nyaeta rumpun, jeung ba nyaeta bambu. Angklung Masal Nusantara. Angklung Masal Nusantara nyaeta kabudayaan nu aya di Indonesia, nu dipaenkeun ku murid-murid Saung Angklung Ujo, senior jeung junior. Main angklung sasarengan. Para penonton diajak ku murid-murid Saung Angklung Ujo pikeun nyobaan angklung sasarengan dipandu ku MC. Angklung orkestra. Zaman ayeuna angklung sok dikombinasikeun jeung alat musik lainna sapartos gitar, perkusi, jeung sajabana. Joget sasarengan. Di akhir acara, para penonton diajak pikeun nari sasarengan.
joget sareng murid-murid saung angklung ujo. Saung angklung oge ngajual sagala rupi sapartos wayang, batik khas Sunda, kerajinan awi, sareng angklung. Tah ieu mangrupikeun tempat pangajieunnan angklung sapartos halna jiga kieu. Proses pangajieunnan angklung nyaeta bisa dugi ka 45 menit per angklungna. Sapartos kieu hasil akhir tina pangajieunnan angklung jeung siap didistribusikeun ka masyarakat. Tah, kangge salajengna hayu urang kupingkeun wawancara sareng pengurus saung angklung ujo supados gaduh wawasan luas. Awal ngadegna saung angklung ujo teh kawit nama di Bumi Mang Ujo Ngaladena. Janten Mang Ujo Ngaladena anjeunna seorang tenaga pendidik. Kemudian anjeunna ge resep pisan kana budaya Sunda, ngamumule budaya Sunda. Halangkungna kana angklung. Lagi anjeunna teh murid di Bapak Daeng Sutikna. Bapak Daeng Sutikna teh Bapak Angklung Dunia. Anu parantos inovasikeun angklung anu kawitna tanggalna da pentatonis lajeng ka tanggalna diatonis sapatos itu. Dan Mang Ujo nyepeng amanah di Bapak Daeng Sutikna kami ngalajengkeun ngenalkeun angklung. Janten Mang Ujo mah waktu ngadekeun saung angklung Ujo anjeunna memang ngaberdayakeun masyarakat sekitar karena angklung mah kan mudah meriah masal mendidiknya janten kedah masalna eta nyandak we wargi-wargi atana kita tanggi anu aya di area pada suka secara langsung regenerasi kan berjalan di ayeuna bahkan ayeuna mah kami mendakan anu main yuswanya 5 tahun gitu. Tah eta teh saruhunna teh 3 generasi teh pemain angklung oge murid Mang Ujo. Jadi regenerasinya berjalan dengan bentuk budaya. Waktu tahun 2010 November, angklung dinobatkeun ku UNESCO sebagai The World Intangible Heritage, jadi warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia. Salah satu alternatif persyaratannya nyata tetap menjaga sesuatu yang tak benda, nilai filosofisnya. Dudika hal itu diaplikasikan karena pembuatan angklung tiasa wae nangge mesti intinya mung nyata ngalengitkeun esensi dari filosofisnya. Dan kami ngadamel angklung adalah tim pengrajin masih menggunakan metode vintage atau zaman baheula. Cara ngamulai di ngadamel angklung biasa nama si pengrajin oge sok aya regenerasi bapana pengrajin teh kepala putrana jadi pengrajin angklung ya biasana tah hiji. Terus anu kami kalangan umumna saung angklung Ujo oge ngadamel program anu namina teh workshop pembuatan angklung. Saya tadi ditampilkeun kumaha cara ngadamel angklung, ngajeng awi naon wae anu saya diambil kangge angklung. Prosesna teh workshop nanti durasina teh 45 menit. Dan harapannya saung angklung Ujo mah biasa memperkenalkan angklung ke berbagai masyarakat dunia. Bagi filosofis angklung mah dengan perbedaan nada kita bisa membentuk harmoni, berharap angklung bisa membawa kedamaian di dunia.
eta muka dua. Muka tiluna harapanna kali generasi muda budaya luar memang tos lebat ka urangnya sapatos budaya Koreanya. Nah, kan Korea mah kan yang mediana media film ku media film Korea apa kali Minho, apa ke wajib militer, apa ke Blackpink. Nah, yang kan kami biasa mah urangnya telah menangkeun budaya urang kaluar negeri karena lewat film kah atau naon ari urang sapatos. Tradisi atau kabudayaan Sunda teh nyaeta salah sahiji warisan anu turun-temurun ti karuhun urang Sunda. Kabudayaan Sunda teh kacidareana boh dina kaseniana, dina bentuk kasusastraana, atanapi dina bentuk ritualna jeung sajabana. Kukituna urang salaku generasi Sunda zaman kiwari teh kedah tiasa ngamumule eta warisan sangkan tetep bertahan, tetep luhur, henteu kagerus ku zaman nu tos serba modern ieu. Tradisi Sunda teh nyaeta salah sahiji hal anu penting dijaga eksistensina ku urang Sunda. Lantaran eta teh bakal jadi ciri khas anu teu aya dina etnis lainna.